Man nabiyuka Abdul Qadir. Wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung sisa. Iya. Ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Soal teh Abdul Qadir. Dek naonan dia? Iya ditanya Abdul Qadir deh ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Matak dek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya. Makan Gusti, siksa. Sia. Aing mah malaikat cakna, tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun ka leuwih. Cekal ku Tuhan saya blok kadiekeun sia tapau kadiekeun dirambet ku Tuhan saya blok sambarangan sia bejakeun deui ka Gusti Allah, bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokong. Hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga gede. Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun? Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksa atuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek. Pasek. Salat tilok, naon tilok ieu mah ngan